Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagean anu ka-5 nanya pamiars. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi. Sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anu kalimana. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana. Tisaprak panggih jeung Jang Aris sok sanajan ngan ukur liwat dina impian. Tapi pangaruh eta pikeun nyilam jeung Kang Husna mah pohara pisan gedena. Kiwari nyilam jeung Kang Husna dumadakan barerag deui. Sabab duanana oge boga kayakinan yen eta impian teh lain ngan sakadar kembang sare, tapi minangka iber tina kayaan anu sabenerna. Anu hartina kiwari anakna teh cager bager tur aya dina kayaan salamet. Siga kayaan harita kalayan siga anu sumanget pisan. Rebun-rebun keneh nyilam geus pak-pikpak di rohangan dapur. Saja nyiapkeun bebekalan pikeun salakina anu rek buburuh di kebon batur. Atuh Kang Husna oge siga anu sarua sumangetna poe harita mah enggoning tatan-tatan rek indit gawe. Sareng sena salat subuh oge langsung sagedang dan make pakaian rebig anu paranti gawen. Jeung naon dahar poe ayeuna nyi? Tanya Kang Husna mangsa ngurunyung ka rohangan dapur. Sareng asin peda sambal tarasi ditambi ku peuteuy selong we pamasihan ti biana Kang. Wah, nikmat atuh. Cing pangalaskeun keur memuluk ayeuna nyi. Teu kungsi ngomong deui, gancang bae nyilam nedunan pamenta salakina. Gek Kang Husna diuk dina dipan. Sakit cekap teu Kang? Cek nyilam ngasongkeun alas. Cukuplah piraning keur memuluk wungkul imah nyi ganjal beuteung. Gap alas ditampanan ku Kang Husna. Memeng ngahuap Kang Husna ukai-ukai heula memener diukna. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu memuluk ris. Cek Kang Husna mangsa nyomot sangu dihuapkeun dina huapan anu munggaran. Aya nu nyeredet kana hate nyilam mangsa salakina ngomong kitu teh. Tapi teu kungsi ngedalkeun rasa. Gancang be nyilam ngasup-ngasupkeun bebekalan kana kantong anu rek dibawa ku salakina. Sareng sena mumulu gap Kang Husna nyekel kana kantong bebekalan. Laju disoren dina tak-takna. Ceg ngajewang pacul anu geus disayagikeun ti saanggalna. Akang rek ini teula nyanyi. Cek Kang Husna amitan. Itu aritna ka kantun Kang. Keur naon mamawa arit oge da moal ngalajukut ayeuna mah nyai. Kapanan dumana oge geus areueuh kabeh. Mohon ketang hilap abi. Kang Husna mah ngan ukur nyerenge. Sarta nu saterusna mah ngoloyor ninggalkeun pamajikanana. Aya kabungah dina diri nyilam mangsa nempo salakina anu geus bisaeun seuri deui teh. Dari dina sabaraha poe anu ka tukang mah boboraah kitu. Mindeng ka tembong nguluwut teu jarang nepi ka ngahulang jentulna. Sainditna nu jadi salaki
nyilam pak-pikpak deui meresan wawadahan anu rek dikumbat. Didoakeun pisan ku Maris sing soleh, sing bager, sing jagjag, sing sehat, sing junun, sing nepi ka kahontal, sagala nepi ka hayang Riz. Kitu gerendengna nyilam dina sela-sela barang gawena. Sedengkeun jalma anu keur didoakeunana nya Jang Aris. Harita teh keur sarila jeung 10 santri kalayan saragep pisan enggoning ngaregepkeun wejangan ti Kitirta. Jadi pangadilan anu pangadil-adil nama engke jaga ngan ukur di akhirat, sabab hakimna oge langsung ku Gusti anu murbehing ieu alam, Gusti anu geus mere hirup jeung huripna. Kieu we ayeuna mah sangkan leuwih kaharti ngarah eces tur jentre atra tur pertela. Saumpama di ieu dunya aya hiji jalma anu kacerek katewak alatan geus mateni 5 jalma, kalayan aya dina pihak anu salah, kira-kirana hukuman naon anu pangberatna sarta pangadilna anu bakal ditibankeun ka eta jalma. Ceuk Kitirta bari rutret ka para muridna. Nya dipaehan deui atuh mama, seorang santri nyelengkeun. Bener pisan, tapi eta hukuman teh geus adil atau wajan? Adil pisan atuh mama. Para santri meh barang nembalan. Yakin eta teh geus adil? Ceuk Kitirta bari rutret deui ka para santrina. Nya adil atuh mama, memang kudu dibinasakeun deui jalma nu mateni sasamama. Da taya ras-rasan pisan, komo matenina dugi kalimaan mah. Jang Aris ngedalkeun pamanggihna, jadi nyebutna mama ayeuna mah Jang Aris oge kabawakeun ku nu sejen. Muhun nya Kang. Nya pantel geus pisan eta mah. Muhun hutang nyawa kada dibayar nyawa. Santri anu sejen oge pating celengkeung, kabeh oge siga nu sapuk pisan kana pamanggih Jang Aris. Mangsa santri-santrina keur pating keuleuweuh. Kitirta mah ngan ukur rutret sarta unggut-unggutan bari nyoo janggot panjangna. Lamun nyebutkeun eta hukuman geus adil, mangka maraneh kabeh estuning bodoh katotoloyo kitu carana mah. Ceuk Kitirta mangsa para santrina geus jarempe deui. Siga anu sieun salah dina nyarita, antukna mah Jang Aris jeung para santri ngadukur kurang kerung, beri silih reret jeung pada baturna. Kieu kapanan anu paeh teh 5 urang. Saumpama anu maehanana dipaehan deui, paling oge ngan ukur ngawakilan atawa mangmaleskeun paehna anu saurang wungkul. Ari keur anu opatan deui kumaha? Ceuk Kitirta rutret deui ka para santrina. Pating harulang kabeh oge ari dikitukeun mah. Tah di dieu perluna aya akhirat teh. Minangka pengadilan anu pangadil-adilna. Nyokot contoh anu tadi we sangkan kaharti. Saumpama aya nu maehan 5 jalma, moal bisa adil ari ngandalkeun hukuman anu aya di dunya mah. Ari di akhirat mah geus pasti adil hukumanana. Sina paeh 5 kali we kalayan ngarasakeun nyerina nu sarua jeung 5 jalma anu geus dipateni ku dirina. Kapanan ari Gusti mah kawasa enggoning ngahirupkeun sareng ngamaotkeun sakahoyong anjeunna. Ari hakim di dunya nah rek bisa maehan eta jalma 5 kali lobana, geus jelas moal bisa.
sabab hiji jalma nganukur boga nyawa hiji. Ceki Tirta nerangkeun kalayan pohara dariana. Jang Aris jeung nu sejena arunggut-unggutan ari geus dijelaskeun kitu mah ku Ki Tirta. Tah jadi ayeuna mah geus percaya meunannya kana ayana akhirat. Minangka pengadilan anu pangadil-adilna, percaya atawa acan. Ceki Tirta rutret ka Jang Aris jeung kanu sejena. Oh, percanten mama, mohon percanten pisan mama. Para santri nembalan reang saur Manu. Alus. Memang kudu percaya karena ayana akhirat mah. Minangka tempat pengadilan anu pangadil-adilna. Geus we sakitu heula nya keur ayeuna mah. Jung ayeuna mah geura maroro mencak. Geus eueuh deung sangung ieu teh jung. Telepat mama. Piraku murang kali di piwarang moro mencak. Rada kurang kerung Jang Aris mah. Mangsa ngadengi parentah Ki Tirta anu panungtungan titah moro mencek teh. Nyeh Ki Tirta seuri. 10 santri oge jadi pipilueun pating serenge. Ari Jang Aris mah malah mungkin kurang kerung alatan teu ngarti. Isi deprek milu moro jeung we milu jeung barudak sujang. Cek Ki Tirta ngaderet ka Jang Aris. Mohon hayu ngiring atuh Kang. Nya Kang, hayu Kang, ngilu Kang, resep gerak Kang. Budak pangleutikna anu ditaksir tina umurna mah kira-kira karek 8 tahunan. Siga anu resepen pisan ka Jang Aris teh. Sok sanajan barijeung rada hulang-hulang keneh, tapi antuk nama Jang Aris oge teu burung milu nuturkeun 10 santri. Anu katempona teh siga anu baru ngapisan mangsa dititah moro mencek ku guruna teh. Ari mama kagungan bedog atawa tumbak henteu nya? Jang Aris rutret ka para santrina mangsa geus karumpul di palataran hareupeun pasantren. Kanggo naon bedog sareng tumbakan? Salah seorang santri rada kurang kerung neuteub ka Jang Aris. Apanan keur moro atuh bisi butuh di jalan mah. Kemal Jang Aris make basa loma debubuhan ka sahandapeun. Meh bareng kabeh santri pating barakatak. Ari Jang Aris mah malah hulang-hulang sorangan. Hayu we ngiring Kang. Cek santri anu panggedena. Atuh bring. Geus kitu mah sararea ngabring arindit ka pileuweungan. Kaasup Jang Aris anu lempang pang pandeurina dina kayan masih keneh teu ngarti kanu rek dipilampah ku 10 santri anu kiwari geus jadi baladna. Beuki lila abringan para santri teh beuki jauh asup ka jero leuweung. Siga nu geus arapal pisan kabeh oge kana sabudeureun eta pileuweungan teh. Aya teu pian? Tanya santri nu panggedena. Mangsa salah saurang baladna ungsa angse siga keur aya nu diambuan. Nya tuh belah ditu euy. Tembal eta jalma anu disebut pian kituna teh dibarengan ku tutunjuk. Jang Aris ngan ukur kurang kerung nempo kitu teh. Hayu euy belah ditu euy. Cek santri nu panggedena. Kalayan eueuh anu nyewara deui. Kabeh santri kakatayepan muru ka hiji tempat. Jang Aris anu ngiclik pang tukangna. Sanggeus aya kana sawatara lilana. Antuk nama santri nu panggedena ngacungkeun leungeun ka tuhuna minangka tanda sangkan abringan areureun heula. Kituna teh ari matana mah teu sirikna diblel-blel mencrong ka hiji tegalan anu rada neglah. Tuh aya tilu euy. Santri nu panggedena nunjuk tilu mencek anu keur jongjon ngahakanan pucuk rurungkunan. Kabeh arunggeuk tandani geus narampoweun ka asup Jang Aris. Atman pisakeun mencek anu pangleutikna nya. Cukup sigana mah anu eta oge. Santri nu panggedena haharewosan ka santri anu pangleutikna anu tetela ngaran Atman. Siap Yuda, siap. Siga nu semangat pisan. Jang Atman langsung nyanggupan.
Yayat, Omar, jeung sejena geus sariap. Anu disebut Yuda rutret ka balad-baladna. Anu direretna arunggeuk bari meh bareng ngaracungkeun jempolna. Ari Jang Aris mah ngan ukur cicing we teh tadi oge. Atman, Jang Yuda ngareret ka Jang Atman. curelat. Celeng. Kalayan dina gerakan anu pohara gancangna, Jang Atman ngajorelat ngurilingan eta tegalan. Nepi ka calawak Jang Aris nempo kitu teh, sabab teu nyangka sacango buuk oge. Yen budak satepak geus nyangking kamampuan anu samodel kitu. Hoe. Teu lila antarana mencek ngagoek. Tayohna mah ngarasa ruas ku datangna Jang Atman anu ujug-ujug aya hareupeunana. Beretek. Tilu mencek teh lompat. Curelat. Kalayan sakilat Jang Atman ngagajleng megatan mencek anu pangleutikna. Mencek anu leutik langsung ngarengkog kalayan sakaligus malikeun awakna. Sarta nu saterusna mah lompat deui beda arah jeung mencek anu dua. Geus kitu mah Jang Atman teu ngudag deui ngan ukur ngajantang nempokeun eta mencek. Celeng. Mangsa mencek geus aya di tengah-tengah tegalan, Jang Yuda, Jang Pian jeung anu sejena. Kalayan dina gerakan anu pohara carapatna patinggara jeleng ningker eta mencek. Mingkin calawak deui we Jang Aris mah mangsa nyaksian eta kajadian teh. Mencek disada deui bari rungah ringeuh neuteup ka para santri. Jang Yuda gancang nunjuk opat baladna. Anu ditunjukna ukur arunggeuk. Celeng. Kep. Opat santri meh barang patinggara jeleng sarta nu saterusna mah kalian sakilat mewak suku mencek. Mencek gogoekan bari tetarjelan hayangeun leupas tapi orokaya cekelan opat santri pohara pisan parageuna. Gancang talian euy, talian. Jang Yuda rutret kadua baladna. Celeng. Rat. Kalayan dina waktu anu ngan sakedeung pisan eta mencek geus ditalian suku tukang jeung suku hareupna. Ari Jang Aris anu tita tadi ngan ukur nempokeun angger bae ngajengjen dina tempatna bari colohok nembang kadu, colohok mata simeuteun. Horse, yes. Jang Atman surak ajrag-ajragan sigan bungah pisan. Anu sejena oge jadi milu sarurak siga nu pohara pisan barungahna. Kang, kersa ngabantosan ngagotong atuh Kang. Cek Jang Yuda ngareret ka Jang Aris. Teu kungsi nembalan, gura-giru bae Jang Aris nyampeurkeun. Ih, teu nyangka Kakang mah geuning anjeun kabeh teh sarakti. Cek Jang Aris nembongkeun ka reueusna. Mangsa geus aya di hareupeun balad-baladna. Ih, saur mama guru oge anu sakti mah anu hirupna walurat nanging tiasa kene babagi ka batur. Masih kene keresana ros kanu henteu resepeun. Anu tiasa kene gumujeng nalika dina kayan bendu. Tah eta jalma sakti Kang. Temal Jang Atman deg asa nenggel pisan kana mamaras pikeun Jang Aris mah mangsa ngadengi jawaban ti budak satepak anu samodel kitu teh. Tetela sok sanajan geus loba pangabisa tapi buktina mah barudak teh haranap asor. Eueuh saurang oge anu lumuhur kuleukeuna kitirta anu ngatik ngadidikna sigana mah. Jadi era sorangan pikeun Jang Aris mah. Daru masa diri nama sakapeung sok nyombongkeun diri ka batur. Padahal geuning ari bukti nama pangartina oge masih kene eleh ku budak satepak. Ih, malah ngahulang, ayo atuh bantosan ngagotong Kang. Upami abot mah nya sakali ewang we manggulna Kang. Cek Jang Yuda ngageruahkeun Jang Aris anu malah ulang-ulang sorangan. Nya ayo. Temal Jang Aris. Jang Aris nyekel kana kai golondongan
anu geus diasupkeun kana sela-sela suku mencek anu geus ditalian. Meh bareng jeung Jang Yuda kituna teh. Geus kitu mah bring sararea ngabring ninggalkeun eta patempatan. Kira-kira geus meunang satengah lalampahan. Anu sejen gantian kabagean ngagotong mencek. Harideng pisan pada daek teu silih andelkeun. Urang make jalan anu itu yuk. Urang neang konyal. Cek Jang Pian durutret ka baladna. Nya yuk, pasti geus arasa. Da basa harita teh geus semugu mading euy. Cek Jang Atman siga nu bunga. Sanggeus sararea satuju leok abringan teh ngaleok mengkol ka belah katuh. Lumayan rarembet oge make jalan anu eta mah. Tapi saeutik oge teu jadi panghalang. Abringan santri malah siga nu mingkin sumanget enggoning lumampahna. Tunya cek wing oge geus arasa euy. Cek Jang Atman hari weus-weus bari tutunjuk kana pating garantungna buah konyal anu ngarambat kana hiji tangkal anu pohara jangkungna. Atuh hese naikna oge, tangkalna oge moal katangkep saking kugedena eta teh. Cek Jang Aris mangsa nempo ukuran eta tangkal nu pohara gedena. Taya anu ngomong cag dua santri ngecageun mencek dina gotonganana. Celeng terekel. Meh bareng kabeh barudak laluncatan kana eta tangkal. Kalayan nu saterusna mah pating terekel sarta pating galacang dina dahan hiji kana dahan-dahan anu sejena. Jang Aris nepi ka molohok deui bae mangsa nyaksian eta kajadian teh. Kang kempelkeun nya. Jorwokna Jang Atman ti ponclot tangkal. Lung gep. Konyal disanggap ku Jang Aris. Lung gep. Jang Aris sibuk nyanggapan konyal tinu jadi balad-baladna anu dialungkeun ti luhur. Panasaran tayona mah konyal teh dipurak anu saterusna mah dihuapkeun. Siga nu nikmat pisan Jang Aris mah amis jeung seger tayona mah. Kang awas, kadengi jorokna Jang Atman. Tapi karek mah Jang Aris rek tangga hiji konyal kaburu ninggang manten kana sirahna. Beletak biar. Konyal nepi ka busrat baret kana buuk Jang Aris. Kasabelan si Atman. Jang Aris tutunjuk. Hehe. Punten Kang, teu dihaja Kang. Tembal Jang Atman dibarung ku seuseurean. Barakata sararea oge jadi milu saleuseurian ka asup Jang Aris. Kituna teh dibarung ku puringis ngusapan sirahna. Lung. Geus kitu mah Jang Atman jeung nu sejena ngalung-alungkeun deui konyal bari disanggapan ku Jang Aris. Ieu geus cukup geus loba teuing. Cek Jang Aris ngajorowok mangsa nempok konyal anu geus numpuk pohara lobana. Atuh jeleng. Siga nu harampang naker 10 santri pating garajleng tina dahan ka dahan. Kalayan antuk nama pating garajleng kana lemah. Rek kumaha mawana da teu mawa karung ieu teh. Cek Jang Aris siga nu bingung. Gampilah tembal Jang Pian. Red Jang Pian ka saurang baladna. Anu direret timbang unggul. Nah atuh curela jeleng. Antuk nama meh bareng Jang Pian jeung saurang baladna ninggalkeun eta patempatan. Sanggeus aya kana sawatara lilana antuk nama Jang Pian jeung baladna geus pating kurunyung deui. Kalayan duanana oge pada rangge marawa gulungan areuy dina dua leungeunna. Brug. Areuy teh ditambrukeun di hareupeun sararea. Siga anu geus biasa deui, sararea sibuk nyieun anyaman sarupaning carangka tina eta areuy. Jang Aris mah ukur nempokeun we da memang teu bisaeun ari mantuan. Dina waktu anu teu pati lila, areuy geus robah wujud jadi opat carangka. Alus aya paragi ngagandongan sagarupa. Wah, barisaan euy. Cek Jang Aris nembongkeun ka reueusna. Anu diajak nyarita nama timbang sareuri. Bus. Konyal diasup-asupkeun kana carangka areuy. Meh pas pisan
leuwih saeutik konyal teh anu teu kawadahanana mah dihareuwapkeun di dinya keneh. Geus kitu mah bring sararea ngabring marulang deui muru ka pasantren kalayan siga nu barungah naker. Rada jauh ti abringan santri kitirta anu tayohna mah nalingakeun unggut-unggutan tina dahan hiji tangkal kalayan nembongkeun paroman anu pinuh ku kasugemaan. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seepkeun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi